malahan Abdi maah sok kadangkala ngeunteung sorangan kadangkala lamun teh dipiwarang ku emak ka pasar teh api teh sok talangke sok rajin hararese sok rajin hararese nya rada berat bujur teh ya nuhun pisan emak nuhun pada-padanya emak leres jatah gitu kuduna tuh leres sabab urang teh salaku malu salaku manusia terlepas tina kasalahan jeung bebeneran leres di mana tungkul sok rajin luput di mana tangga sok rajin lepat samenit ganti sajam robah janji sore rajin teraka pake isuk eta ciri ning manusia sok kesalahan kebenaran jadi panghadena pisan pikeun jelema anu hirup teh anu bisa ngomean kana rupaha kasalahanana teh leres dibarung ku kaweningan gali dibarung ku kasolehan hate laras cekolot mah nyata sing asak-asaknya ngahampura ai kecap asaknya ngahampura teh ti mimiti lisan nepi ka laras ulah nepi ka sumogol ulah nepi ka atah leres dan teu saeutik kacaritakeun manusia anu saling menta hampura biwir ngedalisankeun hampura tapi ai balik sok diomong-omong keneh kagorenganana ari dina hate ngait laras eta hartina teh pipini kahijaban timalan kula kitu ja laras atuh salajengna aya pikeresaeun naon ieu teh bapa teh purwa ngaging silingi ya tarata tansah diajeng-ajeng mangga gerawak cabalaka apa heueuh kieu ja dina rupa hal aktivitas sapopoe urang luangkeun waktu pikeun menekung kanu maha agung munajat ka Hyang Maha Sukma istilahna nyukurkeun kana rupa hal nikmat ti pangeran sumu laras luyu jeung katang tuan hukum la ing syakartum la ajidanakum wala ing kafartum inna ajabila sadid sing saha jalma anu nyukurkeun kana eta nikmat eta ditambah deui bakal namihan sabalikna sing saha kupur kana nikmat eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumiba ka diri urang sewang-sewang ajab nu banget laras leres kahiji ngeunaan katerangan kadua na nu karasa jeung nu karandapan teh nu kadenge ulah waka nyawa nuduh anu jauh dina diri urang oge ieu teh keagungan anjeunna anu kudu disyukurkeun ku diri urang nya laras kawasaan anjeunna kawasa anjeunna gular-gilerna panon leres awasna mata dengena ceuli teh angseuna irung turta ieu udara anu sakirana ngeunah keneh karasana karaos seger laras sabab ieu teh barang-barang anyar ti pangeran nya barang weutuh anu perlu jeung wajib urang disyukurkeun leres dirawatan sabab anu aya tumalina jeung hirup kahirupan sabab urang mimiti gubrak ka alam dunya nyaeta diumbarakeun ku anjeunna engke oge bakal manjing innalillahi wa inna ilaihi rajiun datang ti Allah mulang ka Allah leres laras eta nya timalan sabab urang teh kudu bisa mulang ka asa kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu doh kudu balik pasna baheula kana jatina sabab teh saeutik lamun teh mah nu karasa nu karandapan jeung nu kasaksi tuh heuh lain nyaritakeun batur tapi mihak nyaritakeun diri sorangan ujang diri pribadi we kulana sok ngalantur jeung ngajauhan kana rupa hal ataru asuran geuning sok rajin narempa laras sok jauh tina kadalina ati ngaliwatan agama jeung aturanana laras tah di dieu beureun urang saling wasiatan kuleungeuna jeung pulisana nya wal asri teh heueuh eta kulana da teu kitu cilaka nya margina sabab urang Musa beda jeung sato seperti anjing budug di jarian paeh samet bilatungan sajabat di bilatungan mah manusia teh bakal panggih jeung balitunganana anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta aya panangihana bener
timbalan mulus makhluk mulia ya nya nu mulianya mulia dimuliakeun dimuliakeun tapi mulyana manusia teh anu bisa ngagunakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana jeung larat ngeunaan aturanana teh nyalopa tapi ieu mulia mun teu dipake derajat urang bakal leuwih handap tibatan sato langsung leuwih rendah beres oh nyanya ih kitu marukankeun kitu sato onama hirupna hirup nyaring hirup nyaring dina mangsa nyaring ukur neangan dahareun nya neangan berkembang biak berkembang pae ngan sakitu-kituna oh artolin eta dahar taun ulin heuh nya tah contoh seperti domba cobi domba dina mangsa puak paok kanu sampe nu dipaok naonna nya dauna laras bandingkeun jeung manusia kumaha puak paok kanu sampe nya dauna diala Oh, diala. tangkalna dirabut betina dicokot Tuh. mun dipageran diancurkeun kapanggih we kudu bogana wani maehanana luas jeung maehanna manusia leres malah kadaharan maung naon daging jabati daging teu aya kacaturkeun maung apruk-aprukan kaungga kampung neangan leuncak rek ngaredok nya teu aya can kabejakeun kulana bandingkeun jeung daging beuki bumbuahan osok bebetian nya dang-daunan diremus bong boros bener timbalan malah kadang-kadang kurakus-rakusna manusia cobi teu nyaho duit rahayat teu nyaho duit negara duit aspal duit bansos wani ngahakan eta kulan kamarakan jelema teh kitu tah bener pak nya timbalan malah anu leuwih parah mah naon naon tah Ari anu uninga jeung anu apa karena agama pemuka agama eta pemuka agama nyaho mana anu diharamkeun jeung dihalalkeun eta aya caritana make jeung ngahakan dana hibah ku aya wae da kaget kuring mah cacak Nya. ngarti kana agama ai kabatur di tas sodako ai kabatur kedah sidko ai manehna di PHP-an zakat ngadon dibalikeun jeket eta bener nya teu saeutik nu nyatakeun kitu teh Pak Nya. kasaksi ku abdi matak pantas ruksakna alam dunya teh ku leungeun-leungeun jeung ku pola-pola manusia nya tingkah manusia ratu tarangga hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melakade buah hade melak goreng buah goreng teu geuning Gini, kitu uninga tah sia geuleuh kanu kitu piraku we teu geuleuh mah da jelema jahat kitu teh nyaksarakeun salarea ngarusak malah ngunek-ngunek kana hate lamun teh panggih jeung si eta jelema kumaha tah dipencit kuliling ku kuring ish ulah ulah eta teh nafsu nya padaneun we peun we lebah dinya nya di deum we sabab kaituna oge cek katerangan pashadu ala angkusakum saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian diri batur capek karibeuh-riweuh nah nya jengkel ngajengkelkeun mang jengkelkeun pek ngan ulah nepi ka jadi penyakit hate tah eta ulah jadi ulah neuteuli nya ulah ngeles ulah keun atuh sugan ku urang doakeun sugan manehna teh diajar leleng kahalupikeun hade amalna kahareupna proses sugan ku neunggar cadas manehna jadi hade jadi husnul khotimah pikeun manusia mah eueuh aya hak eueuh hak pikeun nganilai jeung meunteun kana amal-amalna da ai amal-amal mah hak prerogatifna pangeran hakna pangeran laras ya timbalan sapanya kurang nyawa jeung raga masih dikandung dina alam dunya ieu aya hak nepi cenah ceuk papa kiai oge aya kacaritakeun tukang bobok tukang tarok tukang nyingsatkeun androh beres manehna pilih 5 meniteunana rek pae manehna teh tobatan nasuha bari jeung tobros paningalina ka anjeunna yakin
sawarga jaminana nyanyeta kitu pencek bapak teh ai geuleuh mah anggar we aya da kuring oge normal da manusiawi lin ibarat jelema lapar aya sangunya hayang ngarontok hayang ngahabak tah keun lebah dinya tah di dieu urang pada saling koreksi diri ujang saling laras saling evaluasi sabab di daerah Madukara teh masyarakat teh rada ngamarudah masyarakat teh rada kurang merenah ku teu aya na juragan pangaulaan juragan Arjuna nu teu aya di Madukara nya digeuningan kahiji kitu kaduana dewek teh ieu teh kaganggu hate rada kawageun kaganggu kunaon dengar domba lain lain atuh naon kaganggu napa gagal panen eta lanceuk sia lanceuk abdi saha Ustad Uje si pegek si cepotnya kumahanya laporan apanya indung silaik teh sok babantu ka tetangga buburu manehna teh nya dina mangsa balik di gawena teh pating kecewas-kecewis nyaritakeun lanceuk sia bari nyaritakeun teh nu gorengna anu minusna pating geleneng kadengena tah dewek oge ayeuna teu panggih jeung si pegek teh sugan silaing anu biasana sagulung sagalan aya beja teu kunaon tah si eta kasangtukan aya masalah naon bisi aya kageuleuh naon ka dewek pok geura nyarita bejakeun ieu dewek rawing ceuli ya asa sari cenah si cepot nepi ka wani ngabedahkeun balong tetangga nepi ka ngajual bebecek tetangga ongko aduh tegeuning aduh kabina-bina kumaha atunya sok omongkeun bisi lain saur sae atuh Pak tadi nama moal nyarita abdi teh ngan ieu mah dumeh ditaros ku bapa heueuh pros 3 poe teu pernah oge abdi teh uluh tuh geuningan wah si lain teh geus 3 poe teu panggih muhun nah ai panggih mah panggih ngan miuni kijang hirupna teh rek di sampeurkeun dirik-dirik indir nya aepot nah kunaon teh si eta nu mawi tobat dawala kunaon si eta buah aya kageuleuh ka emah eta mah duka mah abdi kirang terang ya kirang upami ngudak aya kageuleuh ka emah meureun curhat ka abdi da tilu poe teh penak-penak Pak hese langka amprokna teh amuing tapi aya mah aya terakhir penak teh di luhureun tangkal Mandalika manehna teh keur naon eta we keur ucang angge bari nyooh hileut Mandalika aduh eta kuharianeun nah si eta kitu adatna nu mawi teh oge batur mah gila ayeuna teh parada unggah adat manehna teh abdi ge nguping eta teh caritaan tetangga anu silung ngeunaan manehanana nah aku mah cenah Pak ieu mah Pak bayangkeun ku Bapak Mairoh tetangga belah ditu deket cinta rasa pan eta teh hareupeuna teh aya popoean unggal isuk-isuk teh pan sok nyampaikeun popoeanana maksudna mari dipoe behana teh digunting ku manehna teh ulu eta ku kacida ku si pegek mohon mangkaning BH anu hurung teh amuing kitu marokana tetangga dipencitan aduh leheug aya dipencit mah heug dibakar atawa digoreng ieu mah geus dipencitan diparaban langsung gelo teu teu lieur gitu nah sia teh jadi kitunya jadi beda teuing nyata teuing saprak eleh main judol teh kumaha teh jadi kituna teh jadi frustasi lauk kurame nepi ka naon dialaan ku manehna teh terus di pakaian topi kecamatan kurame teh di kongkorongan nasi ulana ditabel ku manehna bari teh nyatanya doh kumaha cenah kitu cenah bu
nepi kaki itu teh si eta Sakat nu mawi teh oge nu matak abi teh mau deket teh sieun katularan virusna nya Sieun nepa. bisi katularan turisna virusna abdi hayang we jiga manehanana apa mau meron Nya. cingjak bisi ieu mah bisi aya katugenah ka dewek atau ka nu silaing atau susulan naon teh lajeng silaing susulan Susulan gitu. nyata di mana neangan teangan di mana we aya Apruk we teangan. demap jauh meureun Nya. teuing kitu nya keur ulin di Ciroyom gitu si eta Siga nama ulah. atawa di Leuceun Bisa jadi. nya nah aya Aya tuh. sawila deui pi omongeun teh lembur teh pilarian Pak nya rek sugan di pilarian di darajat pas ku abdi Ya, teh sugan. nya teh kurang taros ka Bapak DH nying hareup ka dieu Malik. nying hareup ka itu judi goblok era aing hareup ka itu bok kumaha sia Sing hareupan. bener karep we ya lalaki mah tong make jeung ngecelakeun Cipanon Pantrang lalaki. pantrang dipahing pisan ngecelakeun Cipanon sakumaha menang 1000 peristiwa kecuali nonton film India piraku nepi ka kitu Kursiin lalaki we mah. apa ada pemuda harapan bangsa bangsa meureun Bangsa. tua Karang Taruna Aduh. tahun 2000 Ya. era dawala sok ngomong lalaki mah kudu bisa komunikasi Sing nyantana. mual aya nu apa karena tapak meri dina leuwina lintang ti merina mual aya nu apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna ngeceprak ka itu hadapan kolot Ya, nyari. mumpung aya keneh matur Da moal disaha-saha. wah Doh. sok jak balaka ka dieu Dilungguh kitu bae. punten abdi Pak Bati. tangtosna abdi teh paratos ngarahutan kana hate Bapa henteu jak Yo. sok balaka ka dewe naon atuh jang aya kayang naon sok balaka ka maju Bejakeun ka indung teh atuh. ulah diheum-heum ku sorangan maneh teh pan aya kolot Nya. bisi maneh hayang motor sok motor naon tong dikitu-kitu atuh bisi meuli sia teh sidik loba hutang urang teh era mulai baik Pirang deuna. gengsi nama gede malah kaja nuhun ma nuhun jeung si eta abdi teh sik balah kaja Caritakeun angura. si lain teh lain beunceul lain budak Lain bebenyit atuh. hah sok da teh lain bocil Nya. naon bocil teh bakso cilik Bacil eta mah. da lain budak si lain teh nyarita ka dewe hade kubasa goreng kubasa Tah. daya apa tapi bapak mual kula-kula Pak Abdi geus nu geus makeun bae Nu kaliwat mah geus we. wajar lamun dewek ambek kulatan lakulam si lain kamari mangkukna Deuh. terus Pak da lakulam sia matak ngirca lakulam si lain matak rawing ceulik salarea Ngaganggu kana hate. tapi ayeuna sangu geus jadi bubur moal mungkin bisa ngabalikeun bubur jadi sangu deui Teu. iwati mikir kumaha carana bubur diracik sangkan payu seperti sangu Tuh, leres. hartina teh sing jadi nilai mana nu hade mana nu goreng tah ayeuna balaka ka dewek sia teh kitu teh nanaonan Nya, carita nah si lain teh geuleuh ka dewek atawa kumaha hayang ngewa. teu pisan-pisan Bapak atawa ka indung si lain teu Tuh. atawa ka si dawala seutik ka si dawala Kasih eta mah aya. padahal pan urang teh batur sa asrama jeung aa teh jeung utuh kageuleuh Batur sakasur Pak. sakitu sare sabantal teh Sakokop sainung. abdi teh Pak tapi abdi teh isin bapak nyanggepkeun sok balaka Ya, balaka ka dewe ulah hirin kuleta. abdi teh aya kahoyong bapak hayang naon si lain teh hayang naik haji aneh Lah, jane. salat oge petot kene abdi teh Belang betul. belang betong Nya, umroh anis museup eta hoyong ongko hayang motor listrik. tapi da sanes eta abdi teh Pak hayang naon
hayang sepeda listrik Ya, nu tilu roda pengkor sih deh bisa hayang boneka Mickey Mouse. atawa bisi hayang boneka tungtung sahur lain pak Sade. cing atuh balaka naon kais lain teh Caritakeun kitu. tapi moal bendu pak naon heula da dewek oge beureun ambak teh aya kasang tukangna Nya. teu buku ambak we nu siling aya kahayang ye da dewek oge aya kahayang mah Tuh. sarua inu siling aya kahayang dawala aya kahayang normal loba dinya Sararea ge normal. nganaon kahayang si lain ku dewek teu ka judi Teu ka ijir ulah. saleresna abdi teh pak naon yawi Yo. hah awi naon sih teh anes awi ha naon dia gara bapak negara naon Kapeukeun wa. hayang kawin sia teh hayang kawin tong tarik teuing era Aduh, make jeung ma papa kurang hayang kawin tobat Gusti desakan tadinya anak majang aduh geuning geus cunuk waktuna prapta mangsana hidup rek ngajatuh krami aya kahayang rimitan nya. kasahajang ka urang Jakarta ka urang mana sok kumaha urang teang awewena Bisi ka hayang ka urang samaran. bagja dawala lanceuk sia hayang kawin ya Gusti nu agung Hayang kawin deui Pak. kesaka tadinya na aing boga lanceuk normal Normal urang. paingan mencerong wae domba bika gitu urang arep wae kesaka geuning paingan di kamar loba hand body Aduh, eta we hurik si lain teh hayang kawin terus bapak atuh naha ngaremetna kana laku lampa si lain teu munasabah hah naon maksudna papalerkeun abdi teh Pak mangpalerkeun naon mangpalerkeun ka hayang ieu hor apaan si lain teh hayang kawin ayeuna dipapalerkeun ku si lain teu eling mah si lain hah dumawi Pak kieu kronologisna teh naon kronologis teh jang Jika kronologis sang tukang mimitina kejadian oh kejadian mimitina leres Pak kumaha dina poe minggu kamari abdi teh wangsul tinggal ronda ada teh poe Kemis malam minggu poe Kemis mah malam Jumaah ya kumaha nya da sieu mah apa poe-poe acan sieu mah linglung maka jeung poe Kemis malam minggu eta we Jumatan oge kakak poe minggu geuning ama da Jumatan poe Jumaah mah geuning pinuh wae heureun dengan bae musumna we aing mah dengan nu sepi beda jeung umum wae taeun teh poe Kemis malam Jumaah minggu kamari leres Pak naon abdi teh wangsul tinggal ronda teh tabu 10 wengi nya bebersih salat Isya duksek sare nya ngan dina sajroning sare teh abdi teh Pak naon ngimpi leres ngimpina aing ngimpena teh Pak abdi teh aya di patamanan meuni enah teh patamanana teh di papaes malarepan teh kembang-kembang warna-warni kulon kidul kaler wetan teh widara unggul anu sararae enak ketinggalan seungitna luar biasa terus disagedengeun patamanan teh andegleng aya hiji karaton gede dilapis ku emas pantona jandelana kitu oge kusena ge sami wah sarwa enah di malahan Pak paes ku inten terus dina sabot abdi keur nyook kembang da seueur jelema-jelema oge anu liana anu keur di eta tempatan da sidik belah katuhunana teh aya pasar kaget toh aya pasar tumpah pasar tumpah maksudnya teh nya pasar emok pasar emok gitu
abong kena ngimpinya ieu mau kitu Pak kaayaan abdi keur nyook kemang nya surat amal-amalan sadayana badega putri tiba Aduh. jobray weh lawang saketeng karaton nagara teh dibuka ngagebrai badega keluar dina kareta kancana teh aya hiji istri gelisna kawanti-wanti endana kabina-bina edas eta masyarakat anu keur aya dina pasar tumpat daratang nyisi di tempat-tempatan bari jeung wayan ka anjeunna wah nyari ngerai mereka ngadadahan manehna ngagelenyuk ka tiap jalma-jalma anu ngadadahan ka manehanana leres kamis budi biar budi gelis Pak gelis terus red ka kenca red ka katuhu abdi teh bari ningali hayang ningali di kadeuketan Ya, ya. efek teh gelisna luar biasa teh babandinganana jiga nama banding jeung widadari geningan itu Pak terus dah dina mangsa ngaderet ka abdi wah sok nah eta paneuteup teh nepi ka seukeut-seukeut teuing mencorna lila-lila teuing ka abdi museur we ka abdi teh asa era sorangan teh salting abon sorangannya naon jauh-jauh kana salting jauh da salting mah main bola salto super dulu sabibir rek wae kicing eta nyarita dapatan Walmeko terus kumaha tah abdi teh tungkul asik diraku bake jeung mencerong ka abdi tungkul keur kitu efek teh diheupkeun eta teh kareta kumanehna badega nyaling rai manehna turun tina kareta turunna teh badega kabare nyaling rai badega ngaping manehanana nyingkah-nyingkahkeun jelema abdi tengah-tengah jelema teh disinggahkeun jelema-jelema deukeut abdi teh terus abdi dipencerong kumanehna Pak diteuteup muhun cigana meureun eta pamikir awewe teh meureun wah ieu satwaan aya makhluk langka emang nanti naon sih teh nganggap naon ya dicacak bae ngirup teh sia wah nyaan keur amak deuleu keur teu narima beureun Kang cek aing tong diheureuy nya kumaha sia teh hatena keur teu narima da biasana ge tukang heureuy ya mah heureuy serius aya waktuna atuh aing teh goblok anjir jangan bener lu lain heureuy eta mah turunna manehna abdi tungkul ipek manehna teh Pak nyekel gado abdi dikitukeun edeh dicawel ditangahkeun abdi kitu manehna ngagelis abdi peureum era aduh asa eueuh beungetan abdi Pak terus nanyakeun ka abdi ai akang saha namina bejakeun ku abdi teh saha aep aduh naon make jeung air nah teh aep apa aepot aduh disingket berenya oh ieu teh agek naon age teh pegek dicacak cek ku aing ngalikeun abdi teh kenalan jeung anjeunna kitu oge manehna kenalan jeung abdi kakasihna teh Wirginingsih alah nyebatkeun ka abdi akang kakara cenah abdi teh ninggal pameget nepi ka kasep ngalempereng koneng kawas Dewa Kamajaya jeung akang teh menikah unik pisan beda tinu liar lah aing disangka unik da mah makhluk langka atuh nya maksudna nepi ka kitu teh si eta iya pajarkeun teh abdi teh aduh lalaki antik nya abdi teh era sorangan Pak Rebeh irung teh asa ngepung terus nuhun ning jeung teh diajak amangan patamanan paduduaan badega disingaraikeun ngobrol panjang lebar jeung manehna dina sajroning ngobrol teh tungtung caritana abdi gelar patarima janji jeung manehna naon patalepa janjina teh abdi muare kawin nya abdi moal boga pamajikan mun teu ka neng ge moal boga salaki mun teu ka geus patali janji kitu mah selfie jeung manehna itu ieu abdi nepi ka engke hiji mangsa lamun minta supaya
supaya datang ka dieu tah ai hudang teh jol inget wae ka manehna Pak inget wae abi teh mang palerkeun ka itu ka dieu babadug wae Bapak Kabayang meman ah. uluh ujang kaedanan impian Uluh geningan eta teu tobat teuing yang kitu geuning kasmarana hidup teh cuma wi mah ya musa beungeut ya Sing eling atos abi teh musa beungeut atos Bapak tapi eling wae ka manehna naha ngantel wae dina embutan abdi meuni masket dina hate beki manteng kula. benem ka dieu bedak ka garas Bapak Gusti nu agung Watir ah. heuh musa beungeut Sing eling ari ngimpi teh eta teh kembangna sare silaing teh ngeunteung kana lebah dinya ya ngudag kana logikana sia teh naon pangkat teh nya itu saha ya logikana kahiji kaduana atuh matak naon silaing teh ai kembangna sare matong wae digugu nya bisi silaing dina mangsa saacan sare teh silaing teh ngimpi atau nonton telenovela atau FTV nya nonton drakor nya nonton Hah? sinetron tuluy we kabawa impi ya da geuning dina FTV mah geuning loba pisan jika pembantu kawin ka anu beunghar sat percintaan teh nah geuning bapak apa maton indung sia lajona jak pinang lalajo berdua hansip jeung dudungan sok lebah dinya abi teh Pak demi Allah Pak yo nepi ka ayeuna inget wae ka manehna inget kana janjina kabayang wae jigana abdi rupku padung rap lemah kan urugan taneuh beureum ceuk paribasana kajen pae ngabale bangke tibatan pegat ieu durian abdi ka manehna yo maksud sia widian abdi Pak izin naon bade miyos Bapak tuh ini ka mana sia teh nade ka mana Kang teh na urang mana hah nek kawin mah pek teh teuing dewek teh nyare kawin mah ngan kawin anu sajar jeung si laing matak naon neangan urang lembur tuh anu sababat satanding jeung si laing darajat jeung si laing ngukur kana kujur ngeunteung kana awak si laing sing nalipak maneh mawas diri sia teh nya nuhun Bapak piwejangna tetep we abi teh moal bisa tetep we nyaah wae ka manehna ngantel wae hate abi ka manehna ae kukeun denge dewek aing teh kolot kolot anggap sahade anu bakal bisa nyaah ka anakna lintang di kolotna bener sagalak-galakna kolot eta pangnyaahna ka si lain teu aing teh nyaah nyaah nuhun ka nyaahna jeung ka asihna katampi ku abdi Pak sakali deui abdi nyuhungkeun widi ti Bapa mudah-mudahan aya ridho ti Bapa abdi bade mukeukeuh peuteukeuh bade maksa bade mios sanajan bade jeung alamatna sasamet ngaran anjeunna hungkul teu apal di mana di mendina abdi hoyong dipastikeun ku abdi sorangan ae sateh sakap motorna teu saheuras beuheung ieu di bagong os beki we ha nya eteun tong wati tarik teuing kalau dijicing sia kolot teh sarwana oh Kakang Semar maka jeung amak-amakan sangat tuman nah kumaha Aisyah ieu diwara dewek teh kolot tadi geus nyarita eueuh di maka bisa nyaah ka si laing dewek salaku bapana sahade wirang aing teh keur mah kuji kudua laku lampah si laing kemarin mangkukna can rek beres keneh laku lampah sia ayeuna rek mangsa kitu teu rek muruk teu surup ka patut teu nalipak maneh gugu dewek teu dasar rek ngagugu mah hapunten Bapak abdi bade maksa bae rek nu bo eta si koplok nepi ka kieu teu beunang dicarek sakali deui sia rek ngagugu atawa moal oh Bapak sakali deui rek ngagugu atawa moal
Muai, Bapak muai. Mista maja utama sih. Tuh. Janji silain ini dia ilmu. Ini dia imah. Nektek leher melah jantung ngagurat jangan. Dia panca kaki hidung bapak jeung anak. Wah. Coret tina kartu keluarga sih wae. Power itu maka. Aing dicoret dawala. Mau menang warisan bener aing teh dawala. Moal kagehan beureun. Dawala sing sabar dawala eta kena kanyut teh. Tekan dirinya mah menangtung. Dawala sabar. Kumaha mun aktif. Langsung kumaha diskusi jeung kolot. Ya. Hayah sia. Mikir deh sia. Hayah. Tuh. Ya mangga. Moal gila abdi. Dolo eta si eta diacam ku aing teh. Tuh. Kalah luas. Nuhun ka nyaana. Ngan keukeuh ieu hate masket ke manehna. Moal pati-pati pangeran. Nyieun gapura kaendahan anu luar biasa dina hate abi. Gambaran manehna huku lamun teu jeung jalan apa. Teu geuning. Mangga bade mios. Benar teh. Nuhun Pak. Benar. Oh, ini. Tuh. Beresan pakean silai. Hayang. Kakak semar nepi ka kitu-kitu teuing bas cicing. Ya. Ini mah nyeupah we. Ya. Kaula mah ngora kene salira nu aki-aki mah. Oh jadi we pasea hidung jeung bapak. Jadi pas ya kolot tuh. Mak pidoana mah abdi bade mios. Yang didoakeun pisan ku mak montong mah. Asa teh. Ya, tong diberes tuh. Wah, pidoana ini sia teh ngadoakeun ka si lain beuna ge. Ya. Ampura dewe sila ieu bisa jadi lanceuk can jadi contoh keur si lain. Can bisa jadi Nitip mak, nitip bapak. Dewek can bisa mulang tarima bantuan mak bisi mak aya neangan suluh si lain. Sing hampang beri dawala. Dewek mah kieu buktina geus dipecat tina kartu keluarga. Geus jadi aku dicinta rasa oge. Geus teu dianggap urangnya. Bade mios dawala. Lakulasan we heudeuk wa. Mangga atuh Pak. Dawala. Naon? HP si Dadang. Si Dadang teh buuk dewe pangmaraban. Eta doraka sia tetangga urang Dadang teh. Singaranan kana buuk. Oh, dipake ngaran bueuk. Kalau juga buuk manehna. Eta nempo beungeut. Pangmaraban geus aing marek balik mangga Pak bade mios abdi Pak. Hayang. Tuh, Gubuk pakean si lain. bawa ge molan. Ngeceprek wae sia. Si lain banjir si mata dewek moal make jeung ngahulang si lain. Ini kitu. Alah, senyum. Top badak top maungjung. Geus dilapurkeun. Sugan aing meweh teh nya ku sia. Sugan sedih. Buah aing anak tere juga nama. Aing lebar dinya mah. Pak mangga abdi teh lalaki Pak. Lalaki kudu nanggung jawab awewe upami teh sasaran bapak kedah kitu mangga. Bapak sing sehat, masih sehat. Mangga Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sampurasun. Rampes. Ada banget aing. Dibono. Alah, watir aing geus kitu. Kalau begitu. Bener we ngungkung deh kalebak itu. Aduh. Duh, ngajauh. Beki jauh tinggal lihat. Ki anggang. Orang ajar balik deui ka dieu. Balik deui. Oh, sedana ke bawah. Balik ka geblak depan kau beruas. Nah, dewek satu kolot tapi ka teu diajen harga diri kieu. Sok pikir ku si lain. Kelanan pas kedapa. Tuh.
punten abi beli kemauan tuh naon sih Teh. make mencerong seukeut ka dewek itu punten ya da kulantaran negara ge demokrasi abdi oge hoyong kulawarga ieu teh demokrasi hadina teh bebas berpendapat Tuh, betul. maksud lain heula sim kuring bade tumaros ka bapa ai bapa teh nyaha teu ka anak Ade, teta. nah siapa kira gitu naros lah nyaha teu nyanyaha tah hiji kaduana abdi rek naros ka bapa si cepot anak saha Teh. masa menyebut si cepot anak lutung anak dewek putra bapak pituin tah aya kecap paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan iya matra TS kaluhur pak DNA bapak teh nurup ka si cepot Ya. maksud si lain kumaha wonten ya lain memelakeun jadi lanceuk Ini kabela. tapi abi benaras ka bapak punten ya si cepot hayang kawin ka awewe dina impian jiga anak raja dan ditempona tina karaton abdi benaras ka bapak naon ai bapak kasep henteu Teh. nah siap mengkol kadinya henteu kayaknya bakal ngejalur bapak kasep teu Cing. nyang teu isna Mending bogo mending geuleuh tuda kasep henteu rumasa dewek henteu sok ngeunteung tara aya osok mah osok ngan peureum Payungan atuh. kasepnya henteu bapak teh tah dina harta beungar teu Teh. henteu da lurah oge bapak mah dilurahkeun di pikolot tungkul lain jiga lurah anu boga desa kantor tah punten pak dua pasal hiji bapak teh goreng patut Patut bener. kaduana bapak teh tegeblek Ya. goreng milik Sangsara. goreng patut tambah sangsara Ya. ayeuna ngukur nilai kana pancalaki mapai kana riwayat bapak ai mah Tah. Iya, tapi inung sia sitiragetnya urang nagara jinaon jinawe ya sekarumumbe. sakarumambe urang nagara sakarumambe putra raja haha putra raja nagara kakasina teh Prabu Jinawe ya eta teh anak raja tah Raja. bapak teh goreng patut Teh. tegeblek naon-naon Ya. harita baheula mikahayang ka emak bari jeung emak teh anak raja Teh. ku batur mah dihina bapak teh Ya. pada jeung serikeun jelema sangsara palangsak make jeung hayang kawin ka anak raja geuning teu burung laksana Teburu. ayeuna anak aya kahayang kawin ka anak raja ku bapak diusir kolot naon ngaranna mar eta si eta ka kolot Lo luas tah. nepak nepi ka teu make tilam sia sampelak sia teh Lurus tuh. bejakeun ka Padedi koy Padedi ya roket do comel tau teh demokrasi jeung kuring Nya. Tuh. Tong adua. bapak teh baheula nepi ka kapengpeongan ku emak panggih dina impian dina mangsa lumampah ka negara sakarumambe unggal-unggal aya tunggul duh setea ragen Bari ditangkep. aya kararas di gabrug Ya. aya kanu palit-palit wae di walungan koneng setea ragen dirik dikindin kumaha lamun teu cegat ku abi dan bapak teh asup ka dinya gejebur Bakal gitu jang gitu mah gosip tuh da enak mana serangan oke nya tuh pasti. tong gitu bapak teh lain kadua mah rojong Duku. lain kadua mah modalan anak Nya. ai atuh lamun kitu mah sarua sege nguntup ka dewek lain masalah nguntup ya apa tadi abing saya takut demokrasi Nya bebas. ngobrol ya mah Nya bener. bu nepi ka kitu sidekna si lain mang melakkeun saha pun lanceuk Tuh. moal bela ka dewek wah darah yang teuing kolot egois kitu Nya. lamun si lain nepi ka mang melakeun lanceuk sia jor tapi janji ti dewek moal di aku di anak
emang aing rugi gitu dah ku anak santai we nyalseng mau rugi aing mah nya eta si eta wan bener nya bu nangtang kaing lain nangtang ya mah da bohongan wani kudu karena bener sieun kudu karena salah eta najan bari jeung kolot salah kalakuanana hampura lain neraka kuring keadilan ya mah nya di penta tutur geus sok haye ini hayo wah montong malotot biasa we penting sipit mata sipit di blotot-blotot mah hampura mah abdi bade mios cerangan pun lanceuk hapunten milita anu nyalakeun suluh mah tenang naon jang aya tenang naon da aya tetangga hae tong di kaulaan mah aya salah ti pakade sirot bogoheun cenah nasi bro heuh hayang Robin teuing mak beger di mana